ibu keur ngadaar cau budak ngagoak mama abdi hayang dit kaluarkeun deui tina bahan kok nyai keur maneh coba bapak keur ngadaar cau pak abdi hayang menta siapa kan hajat mata bener ku alo dihargaan indung kakara bapak mata tek dandanan lahir jeung batin ibu khusus keur salaki lamun boga masalah jeung salaki atau loba curhat jeung batur tak kitu tah bagi arti mimitiana teu kitu patut awalnya curhat-curhatan kayak itu jadi nyaman katilu jadi pertemuan kaopat garelo jika anu kasih ini ya awalnya curhat kunaon muruk usunu jeung salaki keur pabaeud-baeud sini hatu mayan si buaya gelo itu teh hampura buaya gelo lalaki anu sok narima curhat awewe bari geus barulah gelo sini atuh main mengarah niis di dieu ini si bikang teh geuleuh aing mah nah hampura disebut bikang da lawan buaya deui atuh ini bere nginum jus kamu perhatian sama aku wati ya nyaah we tah geus mimiti ngolo mun bisa ibu kawin jeung lalaki menang ibu lalaki ge menang bapak boga masalah anggeuskeun kuduaan tong mah jeung ngomong kanu gelo ka inung wae ulah nah mah geuning ulah kikieuan teh modal gede hajat zaman kieu teh son kudu bayar bekon kudu bayar domba tadi dikunci tuh umur aya 4 juta nya bari domba pan Garut mah domba Garut pan di Garut papang lomba-lombana sagala-gala domba Garut jeruk Garut dodol Garut terus naon deui Kota Intan Garut dorok-dok tapi orang teu percaya sih tuh domba Garut teu percaya nah saban ceramah eueun mahanan domba abdi mah karek percaya teh Garut teh dodol sabab ceramah sok mawa dodol kakara oh Garut teh ngan hiji dodol coba tuh dorok-dok lain domba lain jaket lain can pernah sepanjang sok ceramah ka Garut aya nu mere jaket iraha dorok-dok iraha domba iraha mata kare waduh mah kejung domba Garut jaket Garut jeruk Garut angore dodol di jeun udah dulu tuh asli ya bu da ibu teh tah kudu kieu ibu teh kaluar teh mau muni digamis datang ka imah kumaha ibu dek can angin mulung muncang ka parame digogog ku anjing gede cungung pegeun salaki ngan lamun boga masalah boro-boro ka batur ka indung ge tong nyarita tolong lag-lag meunang urang dari nu nyai maneh teh kasar rumah tangga kasih anu mama sambung doa gitu kan mata geus bacupit rumah tangga bebeja ka kolot da mama teu nitah eujeun teu nyare da kahayang hate mah maneh teh ka Ustad Nana Ayo mah kabesetan da kahayang hate mama teh baheula ngan digengem we teu diomongkeun kahayang mah maneh teh ka Ustad Nana ngan da jodoh maneh kudu kasih eta heukeun bae tarima takdirna susuganan we urang doakeun ustadna sing narima rana maneh teu sudi sok kumaha karep ngadoa teu balik sing narima we maneh geus jadi rana ayeuna ke kumaha urang heureuyang embung teu hararaya